Sampurasun, wilujeng tepang deui masih kene dina pedaran buku anu 17. Ayeuna simkuring khusus kami anu dari Sukarasep para siswa dan siswi kurang kali anu kararebat jarakuan saroleh soleha bicalager balager balener paling terur salinger dina diajarna ayeuna urang teraskeun ngamulmule ngarumah ngarawat ngajaga ngariksa seni sinang budaya. Nah, dina senina ieu medar buku anu 17. Ayeuna papihatur dina bukuna Durma adeninya. Durma. Ya. Mangga. Pangger pengku keur ngahontar cita-cita sing bikin ginarung yakin yen baris kasorang laksana dinengakanan ibaratna bali kanu kawasa Gustimu welas asih. Jadi kana pada anu kadua nafsu angkara kade mawa cilaka tak eta pangajak iblis molo ku berdaya kekarasaan sutna sumur dina getih karasa gagah tipu daya indah adil. Urang lajengkeun kana sekar tandakna gelis kasep anaki peratoskeun. Rung sekar tandakna diwajibkeun keur manusa cepengan agama panuntun payuyun irup sangkan nyorak kawabuyan geus jadi dilahar papanggih ku geunah lara bangga
cakap sakitu lah. Mangga sanes waktos kurang pedar dina urusan teknik ornamen sareng dongkadina. Cakap sakitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup gelis kasep anaki sing janten murang kali anu soleh kali soleha, cager bager bener pinter tur singer gercep. Cak